Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Atur nuhun. Baraya Pasundan, salam sehat oge. Mugi Baraya Pasundan dina kaayaan kiwari aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah di Buruan Pasundan, di studio Buruan Pasundan ya aya tokoh muda. Aduh, Baraya Pasundan. Namina Kang Yujeng, ngapangkeun ya Kang Yujeng. Kang Yujeng teh Kang ari jenengan asli jenengan pami asli mah abdi teh nami teh Ari Kurnianto. Sakitu eta. Ari Kurnianto jadi Kang Yujeng. Mana ti payun mah abdi nuju ngawitan naon namanya teh? Teu sayos disebatnya acarana di ini talk show lah pang-pangna abdi nu seueur penggemarna teh eta. Naon namanya teh Manawi teh orang Korea. Pak Jani Yujeng orang Korea ya si Mr. Yujeng teh gitu. Aduh, beda jeng gitu Ai sing horeng aduh jenengan gagah Kang Ari Kurnianto. Mang Yujeng, ya. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Nuhun Nuhun. Ka mana di TV tara katinggal ayeuna? Ayeuna teh kalaresan panginten ka hiji nuju taya program. Samohon. Program jadi rada carang pangintennya. Beres. Kaduana abdi teh tos lami teuing ngumbara teh. Sabaraha tahun ngumbara di dayeuh teh? Aya panginten kana 15 tahunannya. Luar biasa. Mohon. Dugikeun ka abdi uwih teh ka bumi gitu nya. Mohon. Assalamualaikum, aya putra teh. Ieu saha tah? Dupikeun ka teu wawu. Dawina ngan sabulan sakali, 2 mingguan sakali. Gitu. Aduh. Nuju konsen lah di Bandung painten. Salami 15 tahun teh abdi teh jarang ka ditu ka dieu paintennya di Bandung da di Jakarta ka Bandung teh mung 2 dinten panginten ka puguh teh janten teh aya naon? Teh aya waktos painten waktosna saep sareng keluarga 2 dinten teh. Sareng putra sareng istri paintennya. Laras. Gitu. Mohon. Aduh, sakitu naon laminanya eta tangtos nagenya Baraya Pasundan naon Kang Yujeng tos sangat menguasai Batawi gitunya. Puseur dayeuh Republik urang di mana anjeunna oge dina naon dina hiji pintonan anu sok dipandu ku Kang Sule nya, Kang Andre Taulani, Kang Yujeng jadi bagian dina acara eta jenenganna ini talk show teh. Ayeuna mah aya di studio Buruan Pasundan. Nah, kituna abdi ge punten nya Kang naon namina teu sawios kitu di naon dilandih ku abdi Kang Yujeng oge seniman milenial gitu. Hoyong pisan. Pados awet anom ya Kang ya. Gitu. Hari harapan mah nya. Harapan kitu urang teh. Nu penting mah berkarya nya. Nu penting mah berkarya eta. Ngeunaan berkarya Kang Yujeng. Naon namina teh? Tadi tos kasebat 15 tahun bosen di Jakarta, di Batawi ayeuna wih deui ka Sarakannya ka Bandung nu dipika reueus ku urang sadayana ieu. Naon tah ayeuna nu nuju di garap di pidamel ya. Dina konteks yang penting berkarya teh gitu kan. Ayeuna pan saur tadi milenial teh nya pinten nu sanes ge ngadaramel konten YouTube. Nah iya, abdi ge ngiringan we paintennya. Naon namina konten YouTube? Yujeng Handsome Project eta. Yujeng Handsome Project. Handsome teh Pak Kiki hartosna tampannya. Moal doraka eta. Lain manggilnya wing mah teu wani-wani kontennya Buruan Pasundan dengan host Kang Budiana Handsome gitu. Aduh. Mun Kang janten eta teh abdi teh salah sabios penten sanes usaha pentennya usaha kanggo nyakat-nyakatkeun sareng Korea. Mun margi dinten teh ge hapunten teh hapunten nanging hapunten ieu teh nu ku abdi ditinggal teh
Ayeuna teh di urang teh keur dilanda eta. Ya mohon memang. Keur dilanda eta, Terus sareng ayeuna aya 5 tahun langkungnya dilanda K-pop. K-pop, drama Korea, drakor teh. Gitu. Pelakor. Ya maksudnya teh penyuka lagu Korea, pelakor teh. Oh iya. Gitu. Tah habis teh urang cobaan gitu si Yujeng eta teh nganggo handsome supado caket ka Yu Jeong teh gini. Da pamit ditinggali Yujeng teh pasti nu kaluarna Yu Jeong di YouTube teh. Kitu maksudna teh. Itu tilu nami. Karena naon Mang Yujeng eta dina konten YouTube-na kontenna nyandak naon wae teh. Masih seputar tradisional, berkesenian, lebih ke tradisi nya nyakat-nyakat tegan sarang budaya gitu. Budayanya leres. Artina sanes ngaruksak lagu baturnya. Nanging abdi teh gaduh cita-cita gitu. Oh, seni musik maksudnya. Seni musik. Aya lagu gitu nu bahasa Sunda, janten lagu-lagu Latin gua abdi di bahasa Sundakeun. Lagu orang-orang naon barat gitunya Inggris gua abdi sana di Sunda-Sundakeun gitu. Gaduh cita-cita hoyong lah gitu. Produk budaya urangnya khususna bahasa di Pikawano kudu sanes gitu. Sanes mon. Da aya abdi mung teu tuntas ningal YouTube teh kabujang aya kaperyogian. Aya nu sok minton solo gitar jenenganna teh saha? Alip Bata. Alip Batanya. Eta orang mana Alip Bata? Abdi kirang terangnya Alip Bata pamit nu bahasa mah ti Arab yo. Sapertos pemain Persib nu ti Arab teh saha? Anu ti Sunda mah Robi Darwis, ti Arab mah Robi Pirli painten. Muhun teh dina channel YouTube asing di mana di Prancis apa di Itali. Alip Bata teh minton di dinya. Muhun. Alatan tos sakitu naon namina sering minton di channel YouTube apa internnya. Mudah-mudahan mau alami deui baraya Pasundan urang doakeun channel YouTube-na si Mang Yujeng. Yujeng the Handsome Project. Yujeng Handsome Project. Kedah Rido eta mah nyebat handsome-na. Kedah Rido nyebat handsome-na margi tadi di luar studio baraya Pasundan salahresna Mang Yujeng teh nyebat ka abdi Kang Budi cenah hapunten handsome-na ditambut ku abdi. Ai sakedah nama Kang Budi itu teh cenah Kang Budiana handsome gitu ya. Teu naon lah abdi mah Budiana si Kasep gitu. Lebih bahasa urang. Lebih teu. Mun. Saya musik tadi alhamdulillah. Abdi ngaraos reus nembe wae di naon diungkapkeun ku Kang Yujeng didugikeun yen Kang Yujeng nuju ngeureuyeun ngadamel konten YouTube kagungan anjeunna lajeng kontenna ngeunaan ngangkat atanapi narjemahkeun musik-musik barat ka Sundanya. Luar biasa. Bari tumaros naha aya naon namina kagungan latar belakang da memang sanes wae nguping eta di sakali dua pintonan abdi ningal Kang Yujeng teh katingalna jiga kamari dinten Senin kamari di ngobatnya. Wah ieu mah petikan gitarna ahli Kang Yujeng ge. Hampir sami sareng Abah Iwan Abdurrahman ge. Waduh teu kacepuluhan. Sepuhan urangnya dina dunia musik oge anjeunna. Gaduh latar belakang akademis atau napi naon ngeunaan bermusik Kang Yujeng? Ari abdi mah sakola menengah atas mentenya. Mohon. Di SMKI Kang kalaresana teh. Pantesan atuh. Abdi mah sekolah menengah karawitan nya. Mohon. Bandung di Ciwastra. Leres. Ayeuna mah SMK Negeri 10 Bandung. Leres. 3 tahun abdi di SMK Negeri Kapungkur mah 4 tahun teh nya. Muhun satasan abdi mah Kang Sule 4 tahun, Kang Ogi, Kang Oni. Janten Kang Sule teh memang saalma mater nya. Di SMK. Muhun, kakak kelas eta. Kakak kelas. Lajeng teh SMK 10 teh abdi ka UPI. Muhun, UPI. Jurusan musik oge. Waduh. FPBS Kapungkur mah. Linier, tuh tamah mungkin asak para wargi sadaya. Henteu ahli mah tiasa gitu. Mohon. Alip Bata urang nu teu terang kumaha eta na keahlianna sareng batur eta mah. Naon namina teh batur teh Kang Esim Kuring gitu nya. Nanging
Kang Yujeng mah baraya simkuring nguping bahwa anjeunna alumni SMKI Sekolah Menengah Karawitan lajeng lebet ka UPI oge jurusan seni musik aduh linear kacida keahlian naon nuju ieu Kang nuju di UPI Nuju di UPI spesialisasina pami di percantan mah abi teh kana trombon kana tuap tiup oh gitu tuap tiup pami di saur anu naon anu tiasa niupan trompet musik gitunya da lain ditiup sasantu cenah disedot larasna kumaha tuh teh eta teh mun emang teknik teh kahiji mun ditiup gitu nya trombon teh ditiup pami urangna alim kalabat jalmin mubajir disedot deui si ciduh teh di kitu deui asa gari lah baraya ditiup eta mah Kang oh ditiup tuh ya siap pami mun di UPI mah kana trombon tanapi minor pami disebutnya minor sareng mayor pami minor mah nya kana piano sip lah pokona mah sagala tiasa malah manar ari minton dina televisi sabaraha waktos kapengker nu tos sakitu lamina Kang Yujeng memalih ngawitan dina nyepeng alat musik di hiji pintonannya terus ngalih janten pelaku naon namina teh pelaku istilah dia pelaku bobodorana lah gitunya tapi luar biasa oge Kang Yujeng tah kondisi ayeuna nya Kang Yujeng di tatar Jawa Barat teh heula nya nuju kumaha ieu teh lian titangtos nu paling populernya sejak sabarablas sasih kapengker dugi ka sasih ieu ge urang teh can tiasa naon leupas tina ancaman si Covid nya pandemi Covid-19 ya tah anu nerekeb ka lingkungan seniman ayeuna kumaha Kang Yujeng pami satacan ayeuna mah nya kamari-kamari mah laras seueur anu berkeluh kesah lah perkawis PPKM ieu margi oke lah pami seniman nu di TV mah nya masih kena anu eksis gitu nanging pami wiyaga mah tanapi nu biasa nabeuh di hajatan kumargi perkawinan oge nya pernikahan teu kengeng raramean eta teh kacanak pisan seueur pisan jadi janten kanggo senayaga di daerah-daerah mah eta teh dampakna ageung pisan Kang. Abdi punten motong didinya. Tapi panginten urang ge ulah pesimisnya Kang Yujeng. Margi simkuring ge ningalah boh di artis nasional gitu nya artis nasional tuh hari artis mah sami wae. Nya nu dipuseur gitu nya anu dipuseur daya di ditu di Jakarta lah maksudnya. Sok ngadarama konten-konten kreatif kangge berkesenian teh ngalangkungan media virtual. Nah, ari di lingkungan Kang Yujeng kumaha siasatna? Siasatna sami oge saur akang di Sanggembia nya. Ketika aya rencangan anu di kota apa intinya Kang anu tidak buta teknologi terus nu apal carana ngadamel YouTube mah masih keneh aman eta teh. Anjeunna ngadamel konten gitu tidak stuck sampai di situ gitu nya. Pami aya non PPKM teu kengeng aya hajatan, teu kengeng aya hiburan teh nu di kota mah masih bisa membuat konten, tapi kan orang teu apal anu aya di lembur-lembur gitu. Hartosna sanes urang mendiskriminasikan antara orang kota dan orang lembur dalam bidang kesenian. Nanging panginten ulah wah orang kota orang lembur. Orang kota ge masih kena aya geuning nu teh ngadamel YouTube dan sebagainya khususnya seniman dan wiaga gitu nya. Da pami anu melek cek pariposna melek teknologi mah pasti tiasa tataros gitu. Nanging anu nu tos sepuh gitu seniman-seniman nayaga nu tos sepuh nu ngarepkeun memang tina hajatan pisan kan anjeunna teu tiasa kukumaha oge gitu hawatos oge gitu. Jantan para wargi baraya Pasundan katawis pisan ya. Rasa kemanusiaan Mang Yujeng luar biasa. Ngiringe mutan oge kangge para seniman anu aya di luareun Bandung, Bokomon di Pasisian anu memang ngandalkeun tina ya pami bahasa Indonesia nama ngandalkeun tina kumpulan-kumpulan massa gitu nya. Nabeuh gitu sih. Nabeuh tadi ge kan urang di luar studio satea acara ngawangkong ngeunaan
hiji pintonan seni Sunda Bajidornya Nuhun. nuka telah nu naon namina teh juru kendangna Mang Namin nya. Nuhun Mbah Namin. Mbah Namin. Karawang. Abdi kan nyangem ka Kang Yujeng kabayang ta grup Bajidor ayeuna tiarapna. Margi Bajidor mah da meryogikeun pisan Baraya Pasundan ge uninga tangtos. Naon namina teh meryogikeun pisan penonton. Nuhun. Bajidor ditanggap mangke virtual dan muara. Moal anu nyawer deh. Moal anu nyawer. Nuhun, moal anu kaul. Oh, nu nyawerna teh nu gaduh konten we kitu nya. Hari berangkat tapi ngan sakieu. Eta. Mun di lapang mah pan wah resep. Sareng memang punten motong teh. Sareng memang benten hawa Kang pami kesenian urang mah nya hawa audiens itu sangat penting untuk kita gitu. Karena memang feedback penonton teh penting pisan kanggo acara lawak, acara samodel wayang mal mungkin gitu teh penonton. Terus Bajidoran, komo dan sebagainya gitu. Matak lamun virtual teh ada sesuatu nu kurang memang sih dalam si hawa eta teu beunang gitu. Tah, abdi hoyong wihdi Mang Yujeng. Karena iya ya, naon namina teh dinten Senin wengi nya, berarti malam Salasa kan abdi mah janten jadi kacacana ku promosina Mang Jani ya gitu. Ulah hilap pa kesonten tiap Senin teh pa ulah hilap kesonten. Aya naon atuh janda urang lunas naon hutang geus lunas Jani nanya wae sonten. Lain hutang Pak cenah ieu naon namina ulah hilap ngobat cenah gitu. Konten kreatifna Mang Budi Dalton saparakanca. Tah, Senin kamari mah ya saliranya. Mohon kaleresan aya salira katawis nyandakeun hiji pintonan bobodoran ngabodi gitu. Di ngobat mah anjeunna ngabodi, ngabodor hareupeun budi, ayeuna mah ngawangkong jeung budi. Ngabodi oge gitu. Ngabodi. Ieu mah maman maksakeun mah. Nah, hayang tumaros. Kan margi latar belakang seni musik, Kang, seni musik gitu sanes. Lajeng dina hiji naon namina pintonan di televisi oge nyepeng alat musik Mang Yujeng teh. Tah tapi contoh di acara ngobatna Budi Dalton salira sakitu tiasaan tah maher janten komedian gitu nya. Gitu kan. Jadi komikus naon? Komika sepertos gitu. Tah eta di mana tah Kang? Tah kieu eta teh salerna teh Kang. Abdi teh ka biasana mah Wanda eta teh. Wanda urban gaduh grup urban teh Roni Wanda Elmi. Wanda biasana mah nanging Wanda teh teu tiasa. Nya abdi ditelepon ku kreatifna ti ngobat. Biwarang ngeusian ngabodi. Aduh kenah teh da. Abi mah jarang ari stand up mah gitu malihan langki pisan jarang we teu pernah we gitu pernah sekali di OVJ pernah di global pernah gitu nanging sanes dijantenkeun istilahna mah nu utami gitu nya kamari disuunkeun alah cek teh ieu ngabodi da paling berat ari ngabodor hareupeun budi mah gitu ningal Wanda ge nanging abi teh ningali Wanda ieu mah da teh naros ka istri teh mah papa pi urang ngabodi teh di Kang Budi nyukeun izin heula ka istri ngabodi teh naon cenah Pak nya ngabodor hareupeun Budi aduh cenah beratnya nanging anya teh ngaleret teh aya beas mending angkat we cenah ngabodi gitu wajan angkat teh ngabodi sugan teh naon eta mah ngawani-wani maneh teh ya wani maneh we eta sugan teh isti teh nya ikatan suami takut istri gitu eta mah tangtos Nah, ini enggak bujang gede kaduhut ieu Pak, kaduhut dengan ayeuna teh nya keun jan eta mah kumama aduh tak kitu kamu teh nya kapaksa abi teh sanes kapaksa meureun da kewajiban aya tugas abi nganyakeun otomatis kedah sareng tanggung jawabna pangintennya macan we materi Pak Ahmad terus Kang Iman Soleh nu tadi Nabi jarang maca puisi sejarah puisi jadi uninga gitu karya-karyana Kang Iman Soleh abi janten uninga sadayana kulawargi Pak Ahmad Saipudin gitu dugikeun kamari mun materina geuning Kang Budi mah Pak Ahmad parantos dilantik
Non, nyungkeun widi ka ibuna. ibuna. Cek ibuna teh di mana maneh Budin pan Ya, Budin di bumi Budin. nama anda teh mah habis teh jantan jadi ketua Ketua KONI KONI, ya. Baru mana teh geuning ketua KONI Din eta gitu. Iya pisan. Aduh. Eta kabar teh nya maksakeun maneh we satiasa Laras. nanging painten basic abi mah ti musik pasti aya laguan nya. Ya. Pasti aya istilahna aya materi nyanyi we sakedik-sakedik. Tapi dina konten YouTube salira teh nya Mun? anu ayeuna nuju di Pajang nya nuju di Garap aya bobodorana. Pasti aya manawi ente. Aya eta ge aya nanging teu berupa sketsanya ayeuna nu rame teh kan skateboard gitu, sketsa bodor anu aya lah terus ngadamel sketsa naon. Abi mah lebih karena bodor musik paintnya pamiya mah musik komedi. Musik komedi teh hartosna nyamber komedi lewat musik painten gitu tah. Utami nama eta we janten ngagentos-gentos sair ge ku Sunda-Sunda anu basajan anu rada nyeleneh gitu. Sapertos nothing gonna change my life for you. Tah contoh Abi kumaha? teh digentos saking lamina henteu kitu gitu. Eh. Ningali domba jalu ge nyeri hulu gitu. Komo deui mun ningali bulu sok hayangna jadi paket rok huntu. Nah sama gitu gitu. Gitu itu Robi sair we gitu we abdi mah gitu. Dina konten abdi mah gitu nu berhubungan dengan musik mah, Mohon gitu. keneh abdi ngadoakeun sareng wargi-wargi di Buruan Pasundan sing sukses. Amin. Sok sanaos saatos ieu sim kuring ya Buruan Pasundan ngulem ketua KPID Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat maksud teh khusus konten eta mah tong dina naon gitu kan. Insyaallah moal. Yujeng the Handsome gitu kan. Jangan sem project. Yujeng Handsome Project gitu kan. Sok sanaos aya jorangna. Cawokah bener. Cawokah di urang. Tapi dah Kang Yujeng nyarios-nyarios dah memang orang Sunda mah kudu kitu nya. Muhun. Jadi karena eta mun kumaha tah? Muhun ari abdi teh sataacan paintennya moal aya ayeuna cenah mun eueuh baheula cenah gitu orang Sunda mah. Abi ge ninggal konten-konten karya-karya almarhum Kang Ibing, almarhum Kang Aum Kusman nya grup Pande Kabayan, The Bodor, Bah Ucuy dan sebagainya. Da teu lepas tina cawokah urang mah Emang gitu. leres. Jika lagu Emang leres. bulu tumbuh di mana-mana dan jika eta teh lagu The Bodor memang bulu ketek tidak sama dengan bulu memang tah eta teh Leres. naon persepsi teh nya rupi-rupi gitu nanging nyawi kaseureun gitu eta nu janten tolak ukur abdi teh sing horeng teh nya ti kapungkur Cawokah. da urang mah tos kumaha deui gitu Kumaha deui mohon. otak aku abdi di guruan we gitu ya tina apresiasi eta teh. Eta ulah jadi nyariuskeun maneh gitu kan nya. Urang mah memang dasarna eta cawokah teh lajeng we dan anu luar biasa tina naon namina teh sikap anu cawokah gitu tiasa ngahasilkeun hiji karya anu penting eta. Eta sih utami Mangrupi hiburan dina zaman kakiwarian kangge naon namina teh? Kangge sapapada sadayana warga kadituna teh kan ngabantos kangge ngajagi imunitas gitu kan. eta Daripada ngahulang mikiran domba Garut kan gitu. waduh Ning abobodorana Yujeng Handsome Project. Ya siap, mantap. Kang Yujeng, hoyong tumaros oge ya. Kan lami di Batawi. Ayeuna mah uih deui ka naon namina teh ka lemburnya ka Bandung. Tah kamari ge tos ngabahas dina episode Buruan Pasundan nu kasabaraha karasan narasumberna tamuna si Mang Budi Dalton. Ngabahas kecap aing. mohon Malah manar si Mang Budi Dalton mas si babeh mah ya pengalaman cenah Kang Budiana cenah Budi jeung Budi harita mah di dieu teh. Kang Budiana cenah abdi aya pengalaman nuju ka Jakarta ka Batawi di Batawi cenah. Teu tebih ti anjeunna aya budak ngora keur ngawangkong ngobrol. Celetukan teh cenah nyebat aing. Mohon. Tapi runtuyana mah bahasa Betawian. Mohon. Tapi itu jadi aing. Ntar aing nyamper ke rumah lo dah gitu kan misalnya. Sepertos gitu kirang langgung hari mah si Mang Budi Dalton nyanggapna nu lain dari hilap gitu kan.
nanging ngangge kecap aing gitu. Nah maksud teh kieu panginten da tos dibahas ku Mang Budi Dalton ti Payun numutkeun Mang Yujeng ya. Kondisi barudak ayeuna percanten lah. Mang Yujeng mah sering berinteraksi gitunya dengan generasi milenial, generasi Z nu ayeuna. Memang tos sapertos kumaha Mang Yujeng gitu kan. Kondisi ayeuna teh sakaterang salira. Kondisi perkawinan bahasa Kondisi naon dina konteks berbudaya nya budaya bangsa sanes kanten gitu. Nya kalebet tangtos nage ngeunaan penggunaan bahasa gitu nya. Tah eta ge abdi sami sapertos Kang Budi Dalton. Aya dongeng memang eta teh Kang di kumaha cenah. Betawi teh. Pami ngupingkeun gitu ngobrol barudak Iki Rahul dan sebagainya. Pami ngobrol teh gitu. Ya udahlah aing tunggu ntar lu di studio. Ya memang larus Eta teh gitu nya. si aing eta teh nyelap gitu. Nyelap dina eta di hiji sisi reueus nya. Maksudnya reueus teh bahasa urang dibawakeun ku kumaranehna gitu nya. Jeung kupase etanya kupase terlepas daripada kasar sang lemesnya saur. Mohon laras ieu mah kareueus we urang. Kareueus we heula gitu. Da naon teh minimal manehna apal heula yen eta teh bahasa Sunda gitu nya. Engke we di bebenerna mangke geus deukeut jeung manehna bebener. Laras. Kitu maksud teh. Yen aing teh salerna mah kanggo ieu eta mah selanjutan tu penting mah keuna heula kana hate manehna gitu yen aing teh geus jadi ka pamilih kumanehanana gitu. Gitu. Pami ningali kaum milenial nya non pemuda-pemuda nih istilahna budak mora ayeuna saleresna mah aya keneh Kang anu teu gengsi gitu nyanakeun budaya urang, nyanakeun bahasa urang. Nya tidak lepas lah saur abi mah 50-50 lah gitu nya. Aya masih aya nu kagiridi gitu ku deungeun aya eta teh. Aya nu masih ngajaga budayana masih eta teh da teu sadayana pemuda dan pemudi lepas pisan tina naon kasundaannya lamun kami eta mah teu sadayana kitu. Margi pami abi ningali YouTube gitu, aya barudak ngora nu sapertos abi tadi nu ngagorobah-robah sair jadi Sunda teh aya eta teh. Nanging panginten teu muncul ka permukaan. Karena menurut abi mah nu paling teh muncul ka permukaan teh nu gorengnya. Dan nu alus mah jarang. Hese. Matak pasti katinggalina teh sieu penggemar K-pop, sieu penggemar naon, sieu penggemar naon. Sehingga anu bener-bener konsen dina naon mempertahankan tradisi jeung budayana jarang naik kaluhur karena memang konsumsi di urang nu goreng lebih cepat dimakan ya panginten nya eta ge ku abi pami ditinggal teh. Tapi di sisi lain ge ayeuna abi regreg pisan gitu ningali YouTube ninggal nu trending topik kahiji teh ayeuna teh bahasa urang. Lesti sareng Judika teh nyanakeun lagu Es Lilin. Sok sanajan batur urang teh salaku orang Sunda nya. Geuning aya keneh sing horeng. Tah sing horeng pami ku tokoh atanapi ku figur anu rada naon namina teh terkenal lah nu top mah si eta bakal langkung tereh jiga nama gitu. Matakna tadi teu kaap-ap teh gitu mun ningali anak-anak milenial ayeuna mah salaresna teu aya jembatan kanggo ngaap si konten budaya manehanana gitu. Jadi maneh hayang ngaap ge da hese atuh da masih kena diana. Sanon sakuat-kuatna oge beda deui sang nu terkenal dalam mun di urang mah Es Lilin mah teu sabaraha tuh lagu paling gampang gitu nya yang orang Sunda mah. Tapi kan bagi orang lain mah Judika mau kena Es Lilin edan matakna top trending. Orang Medannya orang Medan, orang Sumut. Eta jadi mun pami pertarosanana kumaha barudak ayeuna saur abi mah 50-50 eta teh. 50-50. Muhun aya nu memang aya nu kagiri deui ku bangsa ayeuna. Malihan orang-orang Sunda seunu naros ka abi kumaha Kang cenah. Budaya urang teh eleh pisan cenah ku tatangga urang lain tatangga meureun dulurnya. Budaya urang budaya Jawa cenah kela cenah. Eta mah dulur urang tong mempermasalahkeun kesenian Jawa atanapi koplo nya nu ayeuna nuju rame mah intenya sareng kesenian urang itu Korea keur nyerang. Oh iya. Eta pan. K-pop teh eta teh keur edan-edan pan. Malihan ka aya nu dugikeun ka tempat makan naon? Mukbang. Tah, mukbang dugikeun ka aya gambar K-pop dugikeun ka ngantri atuh Gojek eta mah. Di tempat salah satu makanan gitu. Ti Payun ya kantosnya. Tah anu kitu biasa wae gitu maksudnya.
Ieu makeun we dulur urang. Nya. Keur berjuang gitu urang dukung ku urang sambil urang ngintip. Hmm. Kumaha ieu lain menyaingi tapi menambahkan lah. Aya di naon aya hiji istilah di lembur urang teh di Sunda teh no. Kudu silih punggu teh. Oh eta Budaya silih punggu ya nya. muhun. Mang Yujeng bade nanjer ieu teh kudu dipunggu. Muhun. Ku kekuatan-kekuatan lain nu aya sehingga Mang Yujeng teh salaku nonoman Sunda, generasi baru Sunda di dunia kesenian tiasa Eta mekar minton. kantun Ulah silih dukungna. dukung, ulah silih jejak gitu. Henteu lah di urang mah. Kata nabi, komo silih salah ke, Aduh, silih eta mah. lepatkeun. Silih lepatkeun keun we. Eta mah nada lagu Eslilin sakuduna teu meunang kitu. Wah, geus. Ya. Karena di Ya. urang kaugar ku tetakuan teh apa intinya? Kaugar ketetakon. Mun ku tetakuan teh. Nanging da ai sesuai dengan perkembangan zaman pami bade di dia wae urang pahurna gitu. Langkung beuki beuki ilang gitu. Karena tetakuan eta sementara industri membutuhkan seperti ini Ya. gitu. Ya. Batur mah geus ngejat gitu, urang masih kena ditetakuan gitu. Mohon. Bari jeung tetakuan ge naon? Naon? Eta. Benar. Kudu tetakuan, tetakuan aduh ka. Duka. Itu kumaha ieu. Nya leres naon namina nya mohon mudah-mudahan lah Mang Yujeng jadi naon namina generasi penerus dina dunia anu ayeuna nuju di pidamel kusalira nanging anu tiasa nyandakeun hawa anu sae Eta. hawa anu sae istilah simkuring eta kangge hal-hal anu sifatna tadi teh kudu silih punggu silih wawangi silih ngajadikeun lah Mohon. ulah samulihna gitu ya. Iya. Samulih mah tungtungna teh naon ku urang-urang teh di pidamel ku batur ulah gitu kan. Eta. Ieu teh sering ya urang ngupingkeun nya kudu kan aya Silih asih. silih asih silih wawangi teh silih asah asuh silih wawangi kudu silih punggu ku batur ulah ku urang teh dipigawe tapi prak-prakanan teh nya kitu teh gitu kan. Mudah-mudahan sanes narasi unggulnya. Mohon sanes narasi unggul. Nah kalebet eta rekan naon? Guru sareng mentorna Mang Yujeng nya si Kang Sule sanes secara pribadi kalebet buruan Pasundan kita can aya silaturahim sareng Mang Sule pribados secara pribadi kita can wano sareng anjeunna tapi simkuring Kang tos gaduh kareueus nuju pertama kali kemunculan Sule di pentas nasional. Naon kareueusna? Kecap slang sasauran Sule anu nyunda teu leungit. Mohon. Teu leungit. Abdi reueus ka Sule ngeunaan eta. Sule kalebet mun hiji waktos ku Andre Taulani piarang mintonkeun nabeuh kenang atanapi piarang usik silat Sule mah teu ragu-ragu ngalakukeun eta kalayan bener da kapungkurna SMKI kan senior salira. Ya. Mudah-mudahan lah naon namina Mang Yujeng oge tiasa sapertos. Ya aku kituna ieu janten patarosan. Iraha atuh tiasa janten Mang Sule, Mang Yujeng gitu tah. Kieu painten pami iraha janten Mang Sule duwi ka iraha ge moal tiasa. Mal biasa. Margi Sule adalah Sule paintennya. Yujeng adalah Yujeng. Tapi untuk menuju ke arah sana pasti usaha harus gitu. Marginya abdi gaduh cita-cita teh secara pribadi itu kanggo pang-pang nama cek legegna mah nanjeurkeun minimal urang bahasa lah. Minimal produk budayana bahasa gitu. Keun sanes-sanes nama eta we heula gitu. Anu di dayeuh minimal terang atuh da abdi ge ku Kang Sule reueusna naon nuju waktos anjeunna nyanakeun suami sieun istri eta napi susis eta teh atuh sok sanajan sieun hungkul eta tetos ngawakilan orang Sunda. Ya, rasa. Gitu. Malihan anjeunna ngawakilannya atuh nya. Ngawakilan sanes. Mun. Artinya si kecapna maksudna. Kecap sieuna eta gitu. Malihan pami telepat mah anjeunna waktos lagu Sarang Heo kan nganggo kecap Sunda oge kan nya. Duh Gusti nyangakeun sadaya-daya eta malihan sapada eta mah.
Dugi ke Koreana, dugi dapat penghargaannya ya nya. Ti Korea teh tina bidang bahasa. Sing horeng orang Korea ge reueseun pami orang salaku orang Sunda tapi orang Jawa, orang Medan mana wae nyanakeun bahasana sorangan. Gitu. Gitu. Sarang heo teh waktos ngadamel sarang heo nya Kang Sule. Malihan sarang iru kan orang Koreana langsung eta mah. Nyanakeun bahasa Sunda ku orang Koreana dipasihan penghargaan. Gitu tah orang batur kabuktosan gitu. geuning abdi pribados mah rada nembe uninga gitu nya rada kuper ya ngeunaan perkembangan eta nu tos dipilampah ku Kang Sule nya luar biasa. Deus lah Kang Sule diantos di Buruan Pasundan. Tah ning babi urang saurkeun nya. Saurkeun ku Mang Yujeng gitu. Margina kan kapungna SMP Pasundan. Alumni SMP Pasundan. Cimahi gitu kan. Abi kalersan kantos di Saci abi SMA Pasundan 10 gitu Di mana teh? Abi ngawulang kapung. Ngawulang di Pasundan oke. Tuh baraya Pasundan. Mang Yujeng sing horeng Kang tos ngaulang di sekolah Pasundan saurna. Malihan di Unpas. Oh di tapi Polka Group. Oh Polka Group. Polka Group di Taman Sarinya. Taman Sari paling dia. Alhamdulillah nya. Kayak urang ulamnya Pak Kiki ka FISIP nya. Asik. Atanapi ka Fakultas Sanes gitu. Komo di Paguyuban Pasundan mah. Wah, tenang Mang Yujeng. Insyaallah. Nuhun, kayak urang diwanohkeun ka pangersana Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Pak Profesor Didi Turmuzi. Margi oge podcast Buruan Pasundan teh kagungan Paguyuban Pasundan. Oh, dihandap ieuh-ieuh Paguyuban Pasundan. Enten sim kuring teh kedah naon namina teh misina podcast ya kedah nyandak misi budayanya. Misi budaya kangge nya kamaslahatan kangge hiburan lah sakedikna hiburan lah di tengah pandemik Mang Yujeng. Margi teh ditonton oge ku warga Paguyuban Pasundan. Seluruh Indonesia kalebet luar negeri. Luar negeri. Margi abi waktu ke Melbourne Tepang ya Paguyuban Pasundan. Ayeuna kepengurusan teh di Australia, nu di luar negeri di Tokyo, Jepang. Teras di Kuwait, di Amerika, hilap di Amerikana di negara bagian mana? Kepengurusan anu di luar negeri teh, Mang Yujeng di sabaraha negara Pasifik pengen telepat aya, gitu. Juragan. Itu tos menyebar ke Ubud. Seluruh dunia. Kok abroad? Gitu. Bersama Yujeng Handsome Production. Project. Mangga Mang Yujeng rupina urang cekapkeun wae margi ulah ngaraos puas dina gempangan anu wangkongan anu munggaran ieu supados engke urang tepang deui Mang Yujeng sumping deui di Buruan Pasundan dina ngeunaan episode nu sanesna kitu nya Mang Yujeng. Nuhun sing sarehat di bumi. Sami-sami. Laras. Kalem lah beas mah. Kalem biasa. Nuhun. Baraya Pasundan cekap wae wangkongan urang nu sakieu muneulna antawi sim kuring salaku host Buruan Pasundan Kang Budiana sareng Kang Yujeng seniman kareueus urang sadayana anu sakitu lami tos berkarya di daeuh di Jakarta ayeuna naon namina teh Kebo Mulih Pakandangan gitu bade nuju ngadamel karya-karya kangge naon namina teh dunia kesenian dunia budaya di Kota Bandung sabudeureunnana. Hatur nuhun cag urang tepang deui sareng narasumber sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.